Rasun amit ampun nya paralun ka Gusti anu Maha Suci, neda pangjian pangraksa ka para abdi-abdi seni, seja ngaguar laratan titis waris nini aki, ngembatkeun jalan raratan katampian besan mandi, kaleuwih sipat tahunan leuwih nu ngaruncang diri di Nusa Kiwari, rek mulu 7 leuwih ngaliwat ka Pajajaran pongan hayang pulang amping, padung dengan jeung usikna pangancikan, pun sapun sampurasun kakarun kahiyang Prabu Siliwangi, nuburba di Pajajaran pangauban sewa-sewa, nu gelar di Tatar Sunda mugia nyebarkeun wawangi.